beusi panas. Eta teh istri nu bener kumaha? Soradi naros ka malaikat Jibril. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Cabe nama ngan kurang deung, rame nama ngan kurang ragep, wios diuihan deui, moal kukurutus, moal ambek, bade bahanan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paling itu mah lamun rada ngahulang saur teh kieu cenah eta teh asa teu aneh wajah pasaran melak awi di sisi leuweung dicaboran make cai bilih tadi keur malaweung urang cobian sakali deui ikhlas ridho alhamdulillah afdhalus salam salasah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akraman nabiyyuna bil Isra'i wal Mi'raj. Wassalatu wassalamu ala sahibil lawa'i wat taj wa ala alihi wa sahbihi lil bayyinati wal hijaj amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah maknane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala habibullah ay wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan man ankara bil isra'i fahuwa kafirun wa man ankara bil mi'raji fahuwa fasikun. Al hadis. Wa qala fi du'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amin. Amin. Ibu lamun teu amin berarti alim nyumponan ieu doa. Ari doa teh addu'a umuhul ibadah. Sumsumna ibadah. Ari ngadoa teh ulah kieu. Bangun alim. Angkatkeun panangan. Kudu sungguh-sungguh supaya doa urang diijabah ku Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasin maqasidana wa hasin maqasidana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rausnya amin tarikmat wa hasil maqasidana mugi Gusti ngahasilkeun pamaksadan abdi. Urang gaduhan teh pamaksadan ngagaduhan. Shalawatan ya Bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah maka hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ibu eta solawatan teh agung pisan paedahna. Ibu pan ari urang mah sok hoyong terang. Gajina heula lamun gede anak digawean. Terus teh. Ieu solawat teh mundel paedahna. Nya eta lamun urang hayang beunghar baca eta solawat anu kieu teh. Kerimisikan ya daripada ngalamun pusing pikiran anak mendingan bari ngisikan teh hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah daripada kukulutus mendingan maca sholawat lamun hayang beunghar jeung hayang hate lapang eta baca sholawat anu gitu ibu hoyong hate dilapangkeun dilegakeun pan aya ibu na hatena rudet pusing galau aya teu eta teh pagawean urang kumaha lamun teu gaduh puji anu jadi mimiti ngaji urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Izzati nuresepeun ka ibu-ibu anu bakti ka salaki teresepeun ka ibu-ibu anu bangkawarah ka salaki puja anu jadi pambuka carita urang sami-sami panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla nuresepeun ka ibu-ibu anu takwa teresepeun ka ibu-ibu anu goreng sangka syukur anu ngajadikeun pitutur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur nuresepeun ka jalma-jalma oge ka ibu-ibu anu syukur teresepeun ka ibu-ibu anu kufur sholawat sinareng salamna pamugi cor dikocorkeun cur dikucurkeun cer dikecerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana karim kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka gantung ka kulawargina kanjeng Nabi ka para sahabat-sahabatna kanjeng Nabi ka para atba'ut tabi'in miwah tabi'atna oge ka urang sadayana anu kempel di ieu tempat pamugi urang sadayana masing kenging syafaat di baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya robbal amin kudu diaminan Bu sabab urang teh butuh syafaat amin muga ijabah Gusti kana pangdoana jalma anu ngadua lamun teu amin kana eta teh saha asa bingung ningali dina bener mah jika beras pastinya 5 tendem penek jendem tuh kenaik ciptaan Gusti Allah syukur ka Gusti Allah parantos ciptakeun urang anu sakieu sempurna ibu-ibu sadayana hadratul mukarram wal mukarramah para aminil ulama para ju'ama para tokoh-tokoh masyarakat aparatur pamerintahanana tikawit ibu RT na nyonong teh ibu RT aya alhamdulillah ibu RW na nyonong ibu RT oh, alhamdulillah ibu lurahna nyonong teu aya pamudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana pamarentah urang sadayana masih dijantenkeun pamarentah anu adil tur bijaksana menyaahan ka rakyatna nu biasa nyembang kana sagala rupi amanahna amin ya Allah ya robbal ibu hayang gaduhan pamimpin anu adil
cita-cita atau ibu genah ibu lamun ngagaduhan pamerintahan adil rek RT na rek RW na rek presiden komodo genah lamun ngagaduhan pamimpin anu adil ieu lemur bakal baldatun tayyibatun anu mesin abdi dipika hormat pesana al mukarram Bapak Ustadz setempat di dieu anu jenenganna saha namina ningonanana sok diurukan usaha Bapak Ustadz Cep Khalil oge sinaran Bapak Ustadz Dayat nya sahibul bait di dieu urang sami-sami akan urang sadayana pamugi para ajengan para kiai para ustadz ibunya atuh Kang Ustadz sok anu akeun tara oh sok itu ibu perlu anu akeun ka kiai ka ustadz teh kudu sabab urang boga ka pangamutu teh ka saha ka ustadz teh opakulana neang ustadz aya di dieu aya pakulana neang aya narurah aya teu aya assalamualaikum parurang abdi teh bade pasasihan hayang ditangoskeun tahlil aya teu aya neang saha neang ustad patulana neang 7 bulana neang 8 bulana neang maunya 8 bulan neang maberang datang urang ka maberang assalamualaikum carogi urang teh dongkap waalaikumsalam aya naon ya jam 1 nu ketrok cek maberang iya itu pamajikan geus kuring sarua kunaon itu tahun nate mah bade ngalahirkeun itu ya maberang sumping gerang jam 1 datang eta maberang bager teu maberang bager mah kan urang kudu ngagaduhan ka enutan ka maberang maka kan sok ibu kapungkur ning lamun fitrah lamun teu acan diajikeun ka saha fitrahna ka maber eta teh tos ngerahar sabab maberang teh seueur jasana maberang di teang ka usah umi dongkap teu aya can maberang naon harus ada uangnya 1 juta aya teu maberang itu teu aya bager maberang teh dongkap jam 1 umi bade naon bade ngaduakeun ceuk maberang datang hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa akhruj ayyuhal maulud qudratil malikul mahmud doaan eta amur buat sagala dibaca jang saha jang anu bade ngalahirkeun ceuk maberang imah sakedeung deui guru-guru teu bawa ka dibawa ka bidang jam saha jam sabaraha jam 2 putih dibawa ka bidang dibawa ka bidan dipariksa ku bidan cek bidan ieu mah kana pembukaan 2 lami keneh bangga bade uih deui mah eta dibawa deui uih itulah menurut proses ibu sedengkeun menurut Allah ngalahirkeun eta teh jam 2 perkiraan bidan ngalahirkeun sina lagi entar tahun 7 da itu mah sekedar manusia Allah anu ngahendakeun sagala rupi datang minta cai ka saha ka Pak Ustad ieu can keneh ngajurung keneh coba pangaburakeun pangajampekeun minta cai ka saha ka Ustad padahal mah cai loba di warung oge teu kudu minta ka Ustad sabab urang tercanten bahasa bahwa Ustad teh al ulama warasatul anbiya kiai ustad ajengan ulama pewarisna para nabi percanten ibu leres teu ibu lamun urang ayeuna ngagaduhan pangabutuh ka saha ari teh ka ustad urang sami-sami doakeun urang sadayana khususna Pak Ustad anu sok ngawuruk butir-butir ilmu kanggo urang sadayana pamugi manten aku Allah disehatkeun oge para guru-guru urang sadayana saha wae anu teu tiasa disebutkeun hiji-hijina pamugi ulama atanapi kiai ajengan ustad Allah masih dipauskeun yuswana sehatkeun badana kalayan ditambih-tambih barokah milik rezekina oge cita-citana ku Allah dikabul amin ya Allah ya rabbal alamin anu kusin abdi dipika hormat pesana al mukarram Bapak Ahmad anu mana mantena parantos mulung ka simkuring sehingga simkuring biasa silaturahmi sareng para ibu sadayana berkat wasilah mantena ibu tos kuningan acan ka simkuring tos terang acan bade kenalan bade tak kenal makanya tak sayang
hanya tak cinta. Ibu orang kenalan heula. Da ibu kurang teh lamun teu kenalan heula geus papendak di jalan teh cuek. Sahaya teh anu tadi di payunan ibu teh jalmi anu doif, jalmi anu lemah. Ciptaan Gusti Allah abdi linggih asli di Cimande. Di Cimang ngan abdi umara tos 18 tahun di Babakan Sari. Ngagaduhan caroge Kiai Haji Bapak Ustadz Sukarya, Ketua MUI Desa Benda. Mungkin tos kenalnya Bu, tos kenal acan caroge abdi kata MUI di Benda. Ibu-ibu sadayana abdi selama 18 tahun alhamdulillah ngagaduhan murang kali 4, tapi anu nunggu 2 ngantunkeun 2 pidu anak teh para ibu sadayana. Pamugi sim abdi sareng caroge tiasa neraskeun kana agama, kana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana Bapak Ahmad parantos nelpon ngaWA kapun caroge saurna hoyong dilinghan kusim peribados. Ibu ikhlas da abdi mah ngawurukan mah teu tiasa urang sami-sami wae nya Bu kolak. Pamugi mantenang Allah masih dipaoskeun yuswana. Amin. Amin. Disehatkeun badana, keluargina dijantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Para putra putrina jantenkeun para putra putri anu saleh tur salihah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, penjenabna segenap kepanitiaan Isra wal Mi'raj anu parantos memperjuangkeun kana ieu acara. Ieu teh panitia ibu kakompakan para panitia. Jika lamun teu aya panitia wallahu a'lam di acara duka meriah duka henteu. Terus teu ku aya panitia bari naon ieu panitia teh membangun ukhuwah Islamiyah wa taniyah menjaga kebersamaan dalam menjaga gotong royong. Ibu tegasna urang teh kudu gotong royong. Ieu acara kieu teh ibu lamun ditangkas ku nyarira bangunan moal cekap artos 1 juta 2 juta ya ibu ngahaja-haja di bumi, manggil ustazah, masang panggung, sound system, cekap moal 2 juta, can joget mah cekap moal. Ieu panitia geus naon tos memperjuangkeun memang ladang urang kekompakan sadaya. Pamugi para panitia khususna urang sadayana anu parantos korbankeun hartana, tanagihna, oge katuanganna sadayana masih dibalas ku Allah kalian berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu mah teu katingal Bu. Urang ngariung kieu mudah-mudahan we engke mah di akhirat urang oge ngariung samodel kieu hoyong. Hoyong teh ngariung deui model kieu. Insya Allah ibu di mana-mana orang ngalerejengan di dunia samudera kieu, insya Allah orang bakal pendak di akhirat juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam ya Rasul, man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Di mana-mana orang ngagaduhan harta, sedekah ku hartana. Ulah cicing wae aya nu ngayakeun raja banteng. Raja bandeui, raja bandeu. Dah ieu atuh bulan raja. Naon ieu teh bulan raja teh ibu? Bulan urang nangan ka hadiah. Bulan pepelakan. Matakan dina bulan Rajab pahalana ku Allah ditinggal gandakeun, dilipat gandakeun. Dilipat gandakeun. Surah Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Hari-hari biasa mah 10 ka anusan tapi bulan Rajab sabaraha 70 hiji dibalas 7 dan tentu orang sedekah 100.000 dibalasna berarti 700.000 bulan Rajab. Pantakan ulahnya aya panitia datang menta Rajab, menta sedekah kanggo Rajab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya naon kitu tadi kata suara assalamualaikum kan? Kurang teh kacaroge. Oh itu biasa bapana. Katanya kan Rajab naon ayo can dires keneh wae. Ya astagfirullahaladzim. Tak ibu hati orang condongkeun. Da ibu ari niat sedekah mah teh kudu kanu don harwani. Sanajan kanu aya pas-pasan dia lamun diniatan mah sedekah
insya Allah kamu itu kan ngaji dengan awas hadir terang padilah. Keuntungan orang ibu lamun sedekah teh hiji dibalas 70 ratus dirasa si roja. Katakan si roja kan si getol. Maos Qur'ana kudu si getol. Maca tasbihna kudu si getol. Keistimewaan dina sasi Rajab enten sareng sasi-sasi anu sanes. Dina bulan Rajab mah aya saum sunnah Rajab. Aya saum sunnah Rajab Ibu. Ibu atos saum? Atos? Atos aja? Alhamdulillah. Ibu terang kautamiana nya terang anu sok kaos. Di mana-mana urang saum ayeuna 3 dinten dina sasi Rajab nyiparakan dosa genap tahunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ibu gaduh dosa teh. Seueur dosa ati lamun ditimbang ibarat pudah lautan, ibarat gunung luhur malah langkung agung pisan. Lamun dibandingkeun ibu dosa urang jeung budah anu aya di lautan, ari budah teh seueur apa henteu? Seueur teh budah di lautan. Seueur ibu, seueur keneh dosa urang maka anak masih keneh sok ngabohong umi nyohotkeun acis Allah minta ka bapa maneh puguh urang dibikeun ka urang ku saroge teh titah nyuhunkeun ka caroge tah berarti urang tos ngaboh dosa teu karasa asa henteu dosa sabab dibiasakeun ibu eta teh ulah dibiasakeun dosa anu alik di mana-mana dikumpulkeun pasti agung pasti seueur. Namun dibandingkeun jeung ayeuna budah nu aya di lautan seueur keneh dosa urang dibandingkeun jeung ayeuna gunung nu sakit luhurna seueur keneh dosa urang. Mantapan dina bulan Rajab ieu aya keistimewaan eta ngaoskeun istighfar. Istighfar. Ulah ngarakeun di panaosan hungkur istighfar teh. Sebab saur Kanjeng Rasul inna man istaghfara bi Rajab bil ghadati wal ashyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah lam tumassana an-nar jildah. Inna man istaghfara sing saha jelema anu istighfar fi Rajab dina bulan Rajab fi Rajab dina bulan Rajab bil ghadati wal ashyi isuk-isuk dan sore-sore yarfa'u yadayhi bari diangkat kedua tanganna mata istighfar teh lulus jika ampun boga dosa bari ngucap Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ibu eta teh maknana teh kacida pohara Allahumma ya Allah ighfir muga ngahampura Gusti warham jeung muga mikawelas Gusti wa tub jeung tobat abdi ilayya ka Gusti urang teh keur tobat kapan hampura ka Gusti Allah nya aya istighfar Allah sing husu yarfa'u yadayhi angkatkeun panangan urang emut dosa-dosa urang dosa teh urang mah ceurik sok lain kusabab dosa lamun teu boga duit kakarak ceurik udah minta jajan eueuh duit tah kakarak lamun kana dosa mah lamun geus carekan ku salaki kakarak ceurik ku anak disempak kakarak ceurik teu inget kana dosa ka Gusti Allah mah lamun aya nu maot kakarak teh urang mah oh ya urang atuh ke bakal urang maot ceurik kakarak urang mah kudu aya wae pepeling kakarak inget ibu urang ngagaduhan dosa anu seueur sehingga lamun diemutkeun eta dosa ku urang maka urang teh moal hayang tua-tua terus baru ngabohong ka caroge culangun ka kolot
Patesan hirup teu berkah padahal culangu kakolot sok tutuyung kakolot teh ngaji ngaji nama tapi tengah hormat kanu cek indung jeung jadi bapak moal berkah turutna nu penghar bisa kasih turun darajatna nu pinter moal bisa ayeuna jadi berkah ilmuna sebab naon tengah hargaan kanu jadi kolot kudu diumpama kolot urang teh sabab anu ngalahirkeun lamun teu aya sepuh itu urang aya moal moal da urang itu ujug-ujug gede leres teh leres jeung mantap gitu sehingga hade urang kudu bakti kanu janten ibu urang ridallahu fi ridal walidaini kariduan Allah ayatna kariduan indung bapak lamun acan lamun tos nikah benten hadisna ridallahu fi ridal jauji kariduan istri ayatna kariduan carok ibu sehingga hade ibu kacarok sewaktu Kanjeng Rasul diisrokeun Kanjeng Rasul sinang kana neraka ibu aya istri anu naon anu digantung letahna pirang-pirang istri anu digantung letahna digantung dua sampeanana mu'allaqatun bilisan istri anu digantung letahna teh model kumaha eta istri salatu hirup di alam dunia na cerewet kacaroge kacaroge teh asal rumah sapang aingna rumah sapang aingna itu menang urang ieu menang caroge mah teu aya dileungitkeun eta istri tu model kitu bakal digantung letahna ku Gusti Allah ditempatkan di saudara mereka lain digantung ku tali rapia ibu lain ayeuna mah gantung diri ku tali rapia lain tapi kunaon ku seuneu gadak anak tidak panas na'udzubillahi min dzalik mantap sing hade jaga lisan urang ulah mentang-mentang Bapak abis istri mah yang menang wae terus kebetulan mau disalahkeun teh hayang menang wae segala rupa singkah hade ibu lamun urang teu bakti kanu janten caroge sagala amal-amal ibadah urang moal ditampi ku Gusti Allah sing sanajan urang getol puasa sunat Senin Kemisna urang getol ayeuna wiridana getol kamajis taklimna lamun teu bakti kanu janten caroge ahli neraka na'udzubillahi min aya deui istri anu digantung sampeana ibu lain ku tali rapia lain ku beusi panas eta teh istri nu bener kumaha soradi naros ka malaikat Jibril sor malaikat Jibril ya Rasulullah ieu teh istri waktu di alam dunia na osok kaluar ti bumina tanpa izin caroge kata Zayyanu diri teu izin teu pamitan eta pagawean saha nu model kitu asa teh pira arek ka warung biaya heula aya biaya punten ya arek ka warung biaya heula ini tue belum malu geus di warung ibu ari ibu-ibu beda jeung bapak-bapak geus di warung teh sagala dicaritakeun beas mahal 10.000 bari ku kurunus kok pak eta pak muntak jadi bahagia teh oh sagala tika presiden dibahaskeun eta di warung menang 2 jam eta di warung salaki hayangan ngopi nuan sabab naon sabab pamajikan lila di warung minta izin reka mana-mana siksa najan reka warung anu deket sabab urang mah jalma biasa pinuh ku dosa besi pohon di jalan teh kapan jeung saha diajakan ngabaso pan kitu ari ibu mah teu kaot aya nu gratis daek wa diajakan nyeblak asal gratis siap oke besti tak kitu ibu-ibu mah diajakan gratis tersebut teu inget anak ke poho keur ngabaso teu inget ka anak teu inget ka caroge aduh leg we intinya jeung besti-besti mah ibu. Jadi di mana-mana istri anu henteu
ayeuna wawartos keluar ti bumina tanpa izin carogena eta bakal digantung dua sampeana. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayeuna mah sing sanajan rek warung dioyoh oge kudu carit, kudu wawartos. Ibu diangkatkan dua dangkal pananana. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah 70 surat. Dan anjeun Rasul lam tumassanan narujil dan moal kapentenan kulit tak kuseureuna. Isuk-isuk tos netepan subuh jeung tos maghrib eta 70 surat. Ibu urang teh boro-boro kuseureuna laka, cacak-cacak kuseureuna dunia, urang kapentenan. Urang tos panas tos kuat. Kabakaran we urang kana atuh lulumpatan neangan naon neangan keur Tuhan neangan keur mareunkeunana ieu dina neraka jalma moal kapetelan ku seuneu neraka teh jalma nu sok daek maca istighfar dina bulan Rajab 10 sulan. Keistimewaan bulan Rajab itu di antawisna saum di antawisna istighfar oge aya tasbih Mars sebut tasbih. Para malaikat dari ren-ren tiap dinten ngaoskeun tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada waktu Kanjeng Rasul bade di Isra Mi'raj para malaikat teh ibu direngkeula ngaoskeun tasbih. Dipiwaran ku Gusti Allah teh malaikat taya naon ya ya Allah ya Gusti kunaon make miwarang lireng saur Gusti Allah kumaha he malaikat dinten ieu kaula balik ayeuna na Isra sirarang Mi'raj keunana junjunan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap ibu dina sasi Rajab teh sok aya tasbih selain istighfar teh tasbih. Subhanallahil hayyul qayyum tanggal 1 ketika tanggal 10 tanggal 10 ganti deui henteu eta takene ganti ketika tanggal 20 jadi subhanallahil hayyul qayyum ketika tanggal 20 ketika 30 ka ayeuna berarti subhanallahi ra'uf gampang tapi ngamalkeunana anu hese terus urang di imah ye sore isuk lamun jigana lamun teu inget kana dosa moal daunna ibu osok tara di bumi ngaoskeun tasbih osok tara 100 langsung eta khusus ayana dina sasi Rajab. Keistimewaan ibu sasi Rajab ra'aitu lailatal mi'raj nahra ma'uhu ahla minal asal wa aqrabu minas salji wa abyabu minal miski. Faqultu li Jibril liman hada qala inna salla alaika fi Rajab. Jalma anu maoskeun salat dina bulan Rajab maka bakal dipasian leukeut. Naon leukeut mah lain cai heran ibu lain di urang leukeut heula coba karena bismillah. Ningali ibu ra'aitu lailatal mi'raj naon aya wahangan ma'uhu anu cairna teh akhlak minal asal amis tibatan madu wahangan cairna teh anu amis kos madu di urang aya teh wahangan samodel kitu aya teu aya wa abradu minas salji jeung leuwih tiis tibatan leuwih tiis tibatan leuwih amis tibatan madu leuwih tiis tibatan pikeun saha eta teh pikeun jalma anu macakeun sholawat dina sasi Rajab. Ibu urang teh keur pepelakan kudu loba maca keur sasapu sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tersasapu udah mau habis betul gelo aku moal. Cek salaki urang eta kesinangeun inung teh keur eling panggil gitu. Moal disebutkeun gelo mah moal da urang teh osokan. Tersasapu memang hargae gitu, hargae daripada tersasapu kukulun. Mak bala we mah bala ieu teh sasi ngabala teh. Ya capek mau balik ngaji. Mak bala geus beunang tadi isu daripada kukulun. Ibu urang sok capek. Capek atuh ibunya. Kamu ibu-ibu mah sagala didamalan. Enjing nyes, nyesek. Enjing sasap. Enjing kuku mah ikhlas. Sebab eta pagawean sadidinten. Terang itu waktuna bade tolak ilmu, bade rajaban. Buru-buru biasa udang jam 5 ge jam 3:30 teh geus udang. Tos nyangu isikan. Ayeuna kewajiban di bumi hoyong kacupona, kewajiban eta ka Allah tolak ilmu hoyong kacupona peujeukeun salaki urang mamagahan. Dia tinggal ikan dari tukang anu dagang. Leuheung lamun dari carogena ustad teu ngaji ge teu nana kawan. Dia mah ustad lain berarti urang kudu hidang sanajan caroge urang teu miwarang. Kudu hidang ngaliung kieu teh nikmat. Panggenah-genahna kewajiban nya eta tolak ilmu. Genah ibu. Tolak ilmu panggenah-genahna. Sabab di majlis taklim mereka harewosan bisa rek leueut bisa ibu nu tolak ilmu teh. Tapi karena tepat urang hayang harewosan biasa teh. Apa teh wajib? Na tepan tolak ilmu ge wajib. Karena tepan urang hoyong ngareueut biasa teh. Batal teh biasa. Ieu di pengajian mah ulah ngilu batal. Aya teh kitu. Da teu aya arek nyangunya sugan bae daripada henteu ngaji. Cicing di imah. Laras teu. Tolak mun ieu paribakeun anak kulit muslimin wal muslimat wajib. Rek awewe rek lalaki kudu daek ka majlis taklim kudu daek neangan ilmu sabab ilmu moal datang sorangan. Moal datang aya ieu HP jeung TV teh kudu ka majlis ilmu teh berkah. Sebab jalma mangkat ngaji dina jangjang malaikat. Jalma balik haji dipapaku malaikat. Untung bu malaikat teh ibu ngabedakeun dua jangjangna pikeun pikeun jalma anu arek mangkat ka majlis taklim. Kumaha lamun anu henteu mah moal lincah kana jangjang malaikat. Sok aya ieu di imah ge sarua ngaji ieu aya ustazah Dede. Nah HP ge sarua ieu benteng. Tapi benteng. Lieu barang urang ngaca rek ayeuna nyaba ayeuna itu dina kaca. Tak moal. Nah, eta mah gambaran. Tak ibu kitu. Lamun urang teu daek ka pangajian, jalma anu pang rugi. Sabab ngaji teh hukumna teh wajib. Rugi ibu. Lincang jangjang malaikat teh ngabebekeun jangjangna teh rek naon? Rek mamentahkeun hampura ka Gusti Allah. Jismun latifatun nuraniyatun yumkinu alat tasakkul. Malaikat teh jisim anu lembut anu bangsa cahaya anu bisa pindah-pindah rupa pikeun jalma anu getol ibadah anu taat anu takwa rupa malaikat teh nya eta sange. Malaikat tara tuang bu. Tara leutik kos urang teras-terasan ayeuna ngaoskeun tasbih ka Gusti Allah. Mangmentakeun hampura pikeun jalma anu daek tolak rugi ibu sabab urang lamun jadi jelema bodoh teru panghariganing di akhirat di dunia geus rugi komo deui di akhirat bodoh ayeuna urang kana dunia geus ripuh komo deui bodoh kana ilmu ibu
Aya hiji carita aki-aki jeung nini ngabogaan anak teh si bodoh. Si bodoh mantap kula gagabah ibu ngaranan anak. Abu Jahannam. Tos anu heueuh padahal mah teh goreng. Abu Jahannam sapanggilanna Jahannam supaya sarieun batur teh. Astagfirullahalazim. Singkah hati sebab di akhirat jalma dikeluan ku ngaranna kunami kurangnya ngangguran coba kamu teh kunami teh puguhnya bu dimumun ka dieu coba lagu he kali ku atuh dimumun pohal atuh ibu-ibu sadayana ieu malaikat sok ngaoskeun pas para tuang samodekeun kos urang urang mah nyabukeun aya baso dihatop berang saeutik ibu berang saeutik nu ngajakan nyeblak oke sore saeutik urang botran jeung jengkol jeung teri oke eta pagawean urang tapi samodel teh lamun nyata urang sae hoyong silaturahmi samodel kitu teh asal aya izin caro kitu ngalangkahkeun dua dapal sampean doktorat ilmu oke kudu izin dicaro ge cek tadi teh para ibu-ibu sadayana urang teh dosa lamun teu daek ngaji teh dosa komo aya na bumi na pipireun meuni teu werat eta ngangkatkeun sampean berat sabar ngaji mah jampena Allahumma paksakeun sing sanajan jeung ustaz teh kieu di hadisan sagala rupa oge da arif teu Allahumma paksakeun mah sabab hatena henteu sieun disisieunan ku neraka teu sieun dibibitaan ku surga oge teu kadipakeun dibibitaan ku jamet rek rajaban si eta mah mumun hadir teu kabitahan padahal mah ibu lamun urang teh dicalik ibu di dieu teh biasana sajam ayeuna mah teu jam 7 8 9 10 enak tadi 11 mah aya 5 jam ibu pahalana bundel tapi ulah bari kukulun balik-balik teh adat-adatan atuh eret lah da ngaji teh di pengajian mah seserian balik ngaji nyarekan ulahnya bunya ibu dina jangjang malaikat mah mentakeun hampura pikeun jalma anu tolak ilmu untung teu bu untung jalma anu ngagaduhan ilmu mah untung jalma bodoh tong harigani ayeuna cek tadi teh bodoh dina masalah ayeuna agama bodoh dina masalah dunia ge geus teh aki-aki jeung nini ngaboga anak anu ngaranna si bodoh teh cek aki-akina teh ieu bodoh naon abah lain pang melakeun lauk ka ditu tuh pan abah na teh pang ari kolot mah nyabu sok rajin pepelakan melak lauk rajin keur saha anu geus kiring mah laukna ku anak jeung melak pepelakan aya jambu lain ku anjeunna lain ku anak sareng cukup ku manfaat ieu si bodoh dina waktos harita di warang melak